meureun geus salat asyar teh meureun tunuh. Oh, tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep berat. Jo jetrek kana pangeras suara adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30. Atuh pugu we nu parwasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 4:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Panyaya ada latihan ya. Jigana tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun nya aya rek eureun mah kenangan lalampahanna teh rarasana tek barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan je wayah kumaha salatna jelema kitu lain da dewek oge yakin teh kana diri sila lain teh daek kikituan so teh sila teh keur calalagur da keur gering aya panyakit memboro kikieuan si teh moal lah nepi kacing bararakatak aya sabagian jelema anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuri ke di akhirat bakal baeud. Aya we bejana ieu mah. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin da pikiran anak sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayenya lanan di dieu we heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Percaya kana poe wawalas. Ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean. Tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atau dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek letikeun di dieu ku urang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganjang ka poe pagetok jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nu letah kudu disatukangeun akal jeung elingan cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir
sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna darah tinggi pan nu mata kudu diatur oge Rasulullah mada sasamet wareg tara kaleuwih ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh akhirna teh akhir tina pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan heueuh tabunganna dina tungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwih da Allah mah tersepeun ka jelema nu sok kaleuwih baik nyalametkeun agama mah nya nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun kaharti meureun duh ai kana papatah babari ngarti sia mah ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun dek moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuк-lieuк acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuк naon lan tah sanes ceuk abdi sanes ceuk dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah tah geuning lain ceuk dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek kasih lain tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si lain ka anjing kari kitu tan nagara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba tah lamun ayeuna jelema masih keneh parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun we batur naon tah kitu nya kitu ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge
atuh ulah dianggap eta teuing seling teh. Nyata ulah taklid. Ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyarita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah. Ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi. Tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka haben cicing nina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetap di zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pet ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13 apa sih abad pan loba aduh manawi teh teu aya nona igun iya alah hapunten solmet nya nyuhunkeun doa restuna Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun super solmet sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu monik ulah digeunggeureun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tidak tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeuk sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marut wungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marut tah can jadi opak ai geus jadi aci na mani ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya ahakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh Pak agama naon maneh euy alhamdulillah Islam sami atuh punjeunna sami-sami muslim kami aduh laras Islam laras geuning teh nungtun onta ye kakantun itu di Saudi Arabia uluh kira atuh bari jana kitu nyuhunkeun bibitna onta geun batu ku entog aduh naon weh aya deui geuning eta waduh hade jilbabna pajarkeun teh jilbab cenah karunya nya waduh bangsa aja lumacak iya kitu anu ngababakan teh hei sangaran uring cepot nya wah
siapa deh sepot bangus gitu maka jengaran Asep budak gurunya aduh itu nu tukang kuring dawala duh saha ngaranna ararem ini jauh coy budak meureun bangsa naon maneh deh manusia ya manusia wah kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah budak meureun haling teh nyamuk haling sok tanya nu bener identitas da euy bener maneh teh bangsa manusia nuhun geus umroh rantau sering kan syukur euy aing warga negara Pringgandani ai kitu tapi si maneh teh apal ieu teh kareh kabada sapun ku negara Pringgandani ieu tempat teh ieu teh ulu ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu nepi ka nganggap remeh nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bang batik bang tik pro sebal godong sabo boko hartos tauhid dah karunya gitu bisa apa ya atuh hapunten hampura siapa ieu teh mana teh geus lila jadi dieu teh ya ai jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing aya mere aya kaingetan satolol mah nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret lain seueur goblok dina si aing lain marukana mun aing ngabodor aing teh itu serius bukan heureuy aing teh ya mohon maaf entong mohon maaf pokoknya dari sekarang pergi jadi kumaha teh dek init moal nya kumaha dunungan kuringnya atuh kumaha dunungan kuring lu punya majikan nya aya coba panggil ke sini panggil cepat keras Kang kubur atuh juragan Arjuna wae jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh henteu dah berarti maneh teh ilegal ya wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir lain jempe wae kita tadi aing teh ngomong teh budak kita tadi lalaki teh lain awewe aduh ampun datan nirata ngademen datan nirata ngademen ewu pakulingan rana
dinding juragan ya aya naon tenawa-tenawa Syahajeun ngaran kaula teh Janaka Syaha Janaka teu make Sunda henteu oh Janaka Sunda maksudna meureun geus areueuh nya si Utun si Engkok aya ku Lili ena ngaranna Janaka Janaka ai itu abdi Janool anu ieu Harun ngaranna anu itu Udin ngaran cararane buku Janaka jeung Janool ieu Udin bae gede buku manehna jauh teu kadenge ya Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obam warga negara mana tadina kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan komo kitu abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana Rek di widian rek ente. dek diidinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah Ngeuna. meureun ngeunah ka aingna ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh itu pepelakan teh karek saminggu dek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing nyata kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah da Ai manehna teu boga rasa-rasa. dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep da dengan duit teh Heeh, teh maneh baleuwi. da lamun boga keur nyogok mah ku aing dibere Dibere menyingkah lah. da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing Coba pemasukan. pemasukan hayo nyingkah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean lu ngancam lu ha wah bahan ribut ya bebeja aing repot lan siapkeun tanaga pikiran bisi ribut sae lan si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima sae lan tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo aji mulat tegar ya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana saya urang ajar satria komo basa eta mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung Nah maok naon ari akang. lain mau atuh dengekeun heula Kenapa kini tenggelan itu? yung mau ke situ teh Oh bisi barang paok. meureun geus salat asar teh meureun tunuh Oh tunuh. duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun Angkep berat. jojet rek kana pangeras suara adan Allahu Akbar Allahu Akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30 atuh puguh we nu parwasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 1:30 luas manehna oge da ieu mah keur latihan Banyak ya ada latihan ya. aduh ampun Biningan ke era teh. heeh aduh ampun karunya nih euy Nah, tekang batir aki-aki. pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan
mata kayak panggil jeung masjid teh kitu ngabiri gidik. Trauma meureun. Ai di imah sorangan gini nya euy. Oh, da geus maot dirinya meureun. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu Masak pada teh. sendiri mun dina lagu eta. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teteh, geus Asep Show buka. Ngesan Asep Show adan teu dibuka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. Teu menang di gedean ini. Jeung gegerjedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep jok kerelak ke hees. Lain beuki hees tah si akinya. Eta bobalak tunuh aya wae. Ai eling-eling adan keur tungtungna. Kumaha teh teh? La ilaha illallah. Koreja teh bener teh. Joko kocok we. Nyoko cai Allahumma lakasyumtu. Gitu teh ini. Barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Oh, aing teh buka henteu, saur henteu. Tapi kuat puasana mah we. Kuat. Nepi ka jam 11 maot we ka tina mah. Salatri bener teh mah. Alah karunya aing. Watir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek deui. Nah, make karunya ka tukang bandrek Akang teh boting beunghar tukang bandrek jeung Akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Nah, make dipaehan. Masinis supir kereta api. Oh, naon dosana? Oh, apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh, kulub sampeu nya. Sampeu bener. Meureun beak, meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul. Tinggal gegedona. Cau gugulutukan ini aya opat siki. Kulub sampeu we suuk ke opat. Balik aya imahna teh ngaliwatan rea. Memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang. Bebaresi heula mah. Ai dielapna teh ku lawon beureum. Ya. Pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun. Eta teh tanda bahaya. Dihareup aya bahaya. Lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh. Supaya garing. Urut lap. Ya. Meureun ngagebrikeun cai maksudna mah. Ai masinis jo cekit. Direm eta kereta api. Allah kumaha. Nolol tina jendela aya naon ieu Mang? Eta tukang bandrek ngajawabna, kacung ieu we sampeu dua deui, kulub jauh we opat. Setan. Masinis amak. Kajileng teh mah. Wah, turun. Mau paneunguh berengbong tukang bandrek lompat. Memberi. Wah, diudag-udag teh mah. Barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureun teu ka rem. Balik ka itu malik deui. Mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we. Parae Sebagai gitu teh. Kan pondok umur. Tapi ka pondok umurna dari masinis. Tong digugu teuing perintah Bapak dewek teh. Bisa. Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu paminta Bapak dewek. Dari Bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan. Eta teh kolot Urdu, wajib digugu kolot mah. kolot kuno, jelema can angeus. Eta teh Bapak dewek teh hirupna teh produk gagal. Kajeng nyebut produk gagal dari Yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini. Natesion doraka jalma kitu. Karena Merugikan halayak ramai. Produk yang sudah kadaluarsa. Lamun dina kahakanan mah Bapak dewek teh kadaluarsa. Mengandung formalin.
Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh tadina geringan tulingakan obat eta teh overdosis. Bapak dewek jantung oge geus digenti ku jantung cau. Kakolot sieun kawalan. Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon Bapak dewek mah turunan manuk pinguin. Coba. Aduh, sarisi teh gitu. Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa. Coba geus kamana karepe teh ari ngomongna teh. Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka. Badranaya. Lurah Semar kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung. Biasa ulah ka bapak urang. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu? Jadi begini. Oh, bagaikan orang yang anarkis. Coba kakolot komo ka batur sih. Dina lebah dia bapak dewek mah geus dah tempur digugu lah bisi jadi mitos. Naon mitos teh? Tong dikultuskeun, mitos bahaya. Lepas tina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti. Oh, udah benar aya. Oh. Batur sok dijarugjug geuningan. Batur sok dijarugjug ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Jak dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit eta jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis. Salah kabrahna teh. Oh, tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun. Wah. Bungkus ku lawan bodas. Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Nya heueuh maka minyak seungit ke Jerman nu awam maka beuki ka wah. Asa heueuh we. Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh kuburan Pandawa aya soal Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugjug Gunung Wayang tararapa ditu teh hayang payung mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar padahal aing masih buntung teuing cak orang geus jak itu eta teh bener akang sok aya nyarita kitu. Nah aya ku kabina-bina teuing euy dimitos-mitoskeun beuki jararawu Pake ngumatak lamun Semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat anu jadi anak teh mumule pikanya kumah dampa suku anak teh. Lamun ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa Cihoreng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat ai kaprego jika anu heueuh sabab Gusti moal dikahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana nya bapak ari kaprego jika anu heueuh ngomongna leres tuh bapak ge leres ceuk bapak sedangkan lamun urang doraka ti indung ti bapa lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangder dipake pangaret bingkang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya leres tuh eces tah jika anu benar ngomongna benar dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebutna ge ngajuru-juruna maot dendam ka anak teu kalahnya nyapa-nyapanya leres tuh
Aika Parago pada benar ngomong nanti teh. Nu mata wajib urang ngahormat kanu jadi kolot. Ya banyak. Ya, Laras. Tuh. udah saling pamunangkeun. Dan tadi malah kitu ngomong. Kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak. Sujud ka inung heula tuluy ka bapak. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak. Naon sababna kudu nyekel tuur, sabab gede jasana teh tuur teh. Dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh. Goblok. Urang pertikeun. Naon? Dewek anterja kuring Gatot Kaca. Gatot Kaca pantes adi jeung lanceuk. Carita nu bieu teh urang pertikeun ayeuna ku dewek. Oh, diajar kompak. Dewek anterja si lain Gatot Kaca. Sapertina gidig. Wah, Gidig. Dimas nyembah. Kuring nyembah. Semah kape ngagerem. agar meula. Kumaha ngageremna? Ngarasieup. Ilaha illallah. Ngarasieup. Sok. Oh. Pika ceper gitu. Ayo beli suara nu nyiram tuh. Ngan sia kapok nu nabuh ka sia. Pegang dengan dua kalian. Pegang nama datang deh. Paingan kedua kalian mah ku gamusan ini. Da si anak itu. Dia buat tapak nama. Sok. Gedean volume teh. Sok. Tah deukeut euy. Seutik deui ngan kurang bener. Alah. Seutik deui teh kari naik. Tanagaan. Alah, seutik deui teken da bisa geus sok. Tah eta geuning. Eta powerna taikeun. Seutik deui. Alah deukeut euy. Alah seutik deui. Kurang bener gersok. Wow. Sore sapi lapar. Nah, setelah itu naon? Daek sakitu heug sia teu kajeun. Sok. Dola tong nyaan siapa kitu ah. Heuh atuh da nya batur ti haharegang teh kala disuntrungkeun. Kemarin nyepertikeun. Kan mah da biasa da ieu memertikeun. Oh sok atuh. Da mertikeun atuh kan bae teh kudu. Dimas. Allahu Akbar. Eta genggerong nepi kaki itu turunan ti saha di sia. Kekeun bae mertikeun sok atuh. Dimas. Sada sapi. Tong disangseurikeun wae atuh. Da ieu mah tuh arek. Da nyepertikeun atuh ieu. Aya naon kajadian naon Dimas? Nu mawi teu aya naon. Wah, atuh moal dituluikeun. Tamat da wala. Atuh euy da wala sia geudeung euy. Moal bisa banyak. Ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak. Gede amak. Cing udah. Aya kejadian naon udah? Aya musuh. Poduh. Teu kabejaan atuh Kakang. Apaan ayeuna goblok? Nah siapa jadi ambeknya kain? Asa dibawanya di wara cenah. Muni hese sia dijadikeun duit teh. Aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada.
Wah pusaka lambang kagungan negara laras ini cawerang sih mah eta kumake kita keridaguan ku produser cing alus kita kumaha acting teh nanti hayang direkam teken kontrak sagedeung dia oge tapi biasa nangge ku didinya duit nani aya musuhnya nu nyokot layak jamu sekali musadanya lumpata kanap gening apa tur mah kayak ngomong keun akang kanap ye da sia lila wae meuni ku aing diborong sekalian akang dek budak kanap jung kaluhur sia kumaha ai kaluhurna naik kana tangga kalapa ai kanapna deuleu aing eta ulah kumaha tuh kuring kaluhur kumaha sia ya moal rek gelok mah kitu deui giri lusi lan paikan giri hartina gunung lusi lusi cacing paingan nyata teu sangka sarebuk saremang eta teu meula nepi ka bang baraan gitu wah lamun teu buru-buru abus kana jero taneuh cilaka beres tangtos bulan aduh tangtos bakal datan nirat ngademan ewu pagulingan nerana datan nirat ngademan ewu pagulingan nerana makhluk naon ieu eta teh jaket atawa kulit kulit wah kulit kulit duka lamun imitasi saha sampean antarja antarja urang mana urang dieu saya urang jero taneuh ieu ya oh iya sampean saha ngaran kaula iya piraku kaula kudu ngabejakeun ngaranjing tempat kajelema sariwat nya nganu harti sampean anu geus nyokot layang jamu sekali musada bener naon pencakakina sampean jeung Gatot Kaca ceukna wah ceukna naon ceukna teh lanceukna belum oh adat urang dieu mah kitu ngomongna teh dipotong-potong dipotong ceukna aja teh bener benar dek lompat kemana sampean sanajan lompat ka bumi lapisan ke-7 diberi wae cikan hayang yaho sok tegalana tega pati aku ora wedi wah mod woi ya Allah leuwih ka ngasih mah bulan hebat ke usikna urang dieu ye benar bulan alah kon teh beres den caca kungaludahna teh dodi karasa sia aduh merempanon kaula antarja asaan kuda aing da aya kitu aing bakal diborogon bakal dihaturkeun kanu berwajib kanu bener-bener anu bakal bisa mutuskeun ka anjeun nah ku dipaehan deuna Dimas ieu beunang musuh teh ieu aya naon Aden abus kalau pisan bumi kadua ketenan bulan kakawasan aing ieu sia